Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampurasunun. Alo mang sadayana di mana we ayana, di mana we linggihna anu satia satu manco di Garuda dina dalaga bade nengetan acara hiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda anu mana dongeng Sunda bade dipedar kumang dina carios Randa Bengsrat. Randa Bengsrat bade neraskeun carios anu katunda dina dinten kamari kiwari bade majeng ka bagian anu ka opatna gitu tah pamirsa. Dinten kamari ka diluna ayeuna bade nyambung kanu bagian ka opatna. Pamirsa sadayana mang selaku admin di channel toleh sejanjunkeun hapunten ka pamirsa sadayana boh bilih kirang sapagodos sareng mang tina tayangan ieu dongeng Sunda atau hiburan Kasundaan ieu atau nepi konten anu kumang dipidangkeun kanggo pamirsa sareng alo-alo sadayana di mana we aya di mana we lingina. Harapan mang mudah-mudahan ieu pidangan mang tiasa janten menghibur kalbu pangmebrah kana manah pamirsa sareng alo-alo sadayana di mana we aya di mana we lingina. Mangatuh sapados teu kolong kana waktos urang kawitan wae gelaran hiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Sok beraka perayun geura ranco deui dina HP-na sewang-sewangan. Prung Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat. Mang Jaya ngabantun carios karangan Kileuksa. Atuh para mitra, ayeuna nincak bagian ka-15 sakumaha nu kauninga dina akhir bagian ka-14. Urang sami-sami ngabandungan harita Nyeng Sari atau Nyi Sari teh pista pasan jasa salaki. Pista kanu jadi salaki para wargi. Mangga atuh kumaha terasna ieu dongeng urang sami-sami hanca bae carios nyambung judulna Randa Bengsrat karangan Kileuksa dina bagian ka-15. Para mitra kaum dangu, tungtungna Mirja harita jengkel teu kuat nahan amarah. Tapi hayang ulah aya kaributan tuluy nangtung leos katukangeun imah. Didinya aya balong leutik lauk emas pating alabring campur jeung mujair. Mirja ngajanteng sisi balong panon melong kana lauk tapi sawangan geus aya dina ranjang. Uteukna muter neangan akal kumaha carana pikeun naklukeun Nyi Sari. Laporkeun wae kitu ka mana? Ceuk pikirna tuluy ngusap beungeut. Gek diuk dina batu bari angger neuteup kana balong. Keur kitu kadenge sora hayam kokotak bari gagarapakan ku Mirja direret barang breh horeng hayam jago ngudag-ngudag hayam bikang. Bikangna hiber kana gantar diudag, hiber kana kenteng diudag, hiber kana tangkal jambu tetep diudag-udag. Akhirna hayam bikang lumpat ka kebon sampe disusul ku jagona. Didinya teu katempo deui kahalangan kurung kunhui jeung deui hayam bikang teu katempo lumpat malah majempek. Eleh ku hayam aing teh Mirda gegelendeng sorangan peureupna dikepeul-kepeulkeun ti peperekat. Teu nyoheun tukangeun aya nu nangtung nyatana Mang Ading karek jol ti kebon. Keur naon jang? Kebeg Mirja ngarenjag. Ret kami tohana nyeh seuri, tapi teu nyari da teu seuri kapaksa teh. Heuh, taeun Pak, hayam nubruk beungeut. Aduh, mun kaing mah lah dilekek sekalian tuman, ceuk Mirja. Bisa pisan nyaritana. Oh, disambar ku hayam jamak atuh da lalaki. Tuh bapa meunang biangora tuh. Bisi palai metis mah. Ceuk Mang Ading bari nunjuk kana carangka di dinya aya buah ngora, sasebiah buah diselapkeun kana jukut. Mangapa nuhun Pak? Mirja muru kana carangka ari Mang Ading ngaleos ka cai rek abdas. Sabab can salat lohor harita kene Mirja ngadaharan buah ngora. Di kokosan jiga budak barang keur ngadahar buah ras inget kana omong kolot yen awewe nu rek nyiram atawa keur nyiram sok resep kanu haseum-haseum. Atuh inget kanu nyiram jadi inget deui ka pamajikanana nu teu hade teh. Ramja doang ngabibita wungkul buah lah. Bener buah dibalangkeun ka lebah pojok imah. Didinya aya lodong ngajajar buah keuna kana lodong. Kletrong cenah tapi kadenge ku Mirja mah keur ngalamun mah ngomongna teh jomblo cenah kitu. Atuh pudig-dig amak asa dipoyokan ku lodong. Kurang ajar sia lodong gelo, ka aing nyebut jomblo. Sugan kudu ditarok sia ku kampak deuleu.
Mirja ngojengkang nyokot kampak. Ingat ka jomblo teh Bang Jaya. Ingat ka jurig jomblo. Gede guru kana lodong bakat ku keheul datang-datang habak lodong ditarok. Klok cenah para mitra dasar Mirja keur malaweng. Keur malaweng sora lodong ditarok teh jiga moyokan ka manehna kadengena. Bodoh cenah kitu. Lo sia nyut bodoh ka aing. Suan ku dibalangkeun sia. Krawak lodong meunang narok dicekel. Beleuwer dibalangkeun kana sisi balong. Bet kaparengan di dinya aya hayam pikang nu tadi teh katinggang ku lodong tuluy ngagarapak bari disada. Bara kotak cenah anak pudig-dig teh Mirja nafsu. Sabab hayam moyokan da kadenge ku Mirja pitak ceregap kana sira nyawa pitak segede benggol. Ieu lemes na sira pitak. Waduh garelo sia makhluk teh nya. Mun eun saheuluan sia. Pemajikan pista lodong moyokan ka aing. Hayam nyebut pitak. Kudu kumaha ye? Mirja garo-garo teu ateul. Leos kapipir imah koreleng di katukang duas leos teu puguh tujuan harita para wargi. Nu akhirna ngalungsar di tepas siga nu pasrah sumerah suma sasambat ka bapana. Bapak kabalajog boga pamajikan le Pak. Paingan basa dibawa ka imah urang teh teu betaheun da geuning teu sukaeun ka kuring. Cing kuring teh tulungan dupa lah. Kudu kumaha nalukeun pamajikan teh. Ceuk Mirja jiga nu pondok harepan. Timbul bingung jeung gregeteun. Geus kitu mah leng ngalamun nyipta peuting engke susuganan aya keajaiban nyisari daek leah pasrah sumerah. Ari sabab ceuk pamikir Mirja mah geus meujeuhna nyerah. Da geus nista maja utama. Tapi Mirja teu sadar yen nyisari teh teu daekeun teh lain kunanaon tapi bener-bener teu suka ka manehna lantaran pikiran nyisai ngait nganteng bae ka Karmin. Caturkeun para mitra anu mulya nyisari keur memener ku lambu. Nyisari harita teh manehna keur nguprek we di kamar. Tapi teu daek barang babarengan jeung Mirja sedengkeun indungna keur nyiar minyak tanah ka warung. Ari Mang Ading keur ngareureuhkeun kacape di tepas tukang. Harita nyisari keur memener ku lambu di talian ka gigir jeung ka handap sabab manehna hayang sare dina kasur. Tapi embung bareng jeung Mirja pangna embung di luar loba reungit jeung tiris. Keun sia aing mah moal nurut kana kahayangna. Kajenting paeh jadi siit jeung tibatan pasrah ka si Mirja mah. Ceuk hate nyisari, siga nu nekad taya kasieun tina awahing ku teu suka. Tungtung ku lambu di talian kana tihang ranjang. Sakurilingna dipageuhan malah ukur disesakeun saeutik keur asup manehna. Kitu deui geus sadia tali rek di talian ti jero ngarah Mirja teu bisaeun ka jero. Sagala rupana rengse nyisari nulakan panto. Goledag ngagoler dina kasur nang karak bengkang bari neuteub lalangit. Panon culak cileuk bari ngumar lamunan nu akhirna breh lamunan jeung Karmin daratang meuni asa endah pikabungaheun. Pagea Kang Karmin. Mun akang datang ayeuna tada teuing bagjana hate abdi. Na ka mana atuh ari akang teh meuni tegangan tep ka abdi. Teu inget-inget kanu ngarep-ngarep beurang jeung peuting. Ceuk hate Nyisari nyarita ngupat ka Karmin. Brig di tengah imah aya nu lempang dina palupuh kasawangna ku Nyisari mah eta teh Karmin rek asup ka kamarna. Sabab dina banget ngalamun boga rasa yen Nyisari tas dikawinkeun jeung Karmin. Korejat sari hudang berai mukakeun panto bari nyarita. Mangga kalebet Kang Karmin? Barang red kaluar. Nu nangtung di lawang teh Mirja. Koceak Nyisari ngajerit bari ngagebrukeun panto. Langsung ditulakan hing Nyisari cerik jiga nu kanyanyerian ngabangingik mata kariwang. Atuh puguh Mirja meninga huleng manehna kaget ngadenge ngaran Karmin disebut-sebut. Harita can kaharti sabab uteukna can bisa mikir kalayan api. Heran on maksudna make nyebut-nyebut si Karmin, ceuk Mirja ngusap tarang. Keur kitu torojol Mang Ading manehna sarua ngarasa kaget. Lantaran ngadenge anakna ngajerit. Aya naon ujang jeung kunaon deui si Nyai teh? Duka apa abdi ge bingung ya jeung leuwas. Kunaonnya? Mirja kalah malik nanya. Terus duanana ngetrokan panto bari gegeroan ka Nyisari. Tong ka dieu kami mah teu suka, teu sudi sangeuk geuleuh sangeuk. Tema Nyisari kasar pisan. Puguh Mang Ading calangap bakat ku kaget jeung rek ngomong ge henteu pok. Da kunaon ari kitu Pak? Ceuk Mirja. Tuh ingjang Bapak ge bingung ieu teh. Tapi keun heula ulah waka diganggu. Yu urang badami ditepas na kudu kumaha cara nanya. Mang Ading lempang bangun lungse. Muru katepas hareup dituturkeun ku Mirja nu sarua ngarasa heran. Kek dariuk samemeh aya nu nyarita jebul bisar mah karek datang tas ti warung.
Teu rada kaget lantaran nempo salakina jeung minantu bangun kerenyang hareupan pasualan nu daria naker. Aya naon Ujang? Bari nunda komplang. Aya mutaneun mah itu si Nyai mah, ceuk Mirja. Diukeula di dieu mah urang badami. Ceuk Mang Ading atuh gek bisar mah diuk hatena deg-degan jajantungna ratu. Nah aya naon kitu ieu teh mani jiga nu darina snaker. Kieu mana bieu teh kadenge si Nyai ngoceak siga nu manggih kareuwas. Ari sabab musabab nama can kapangi, cing urang tanya. Jang Mirja anak kumaha mimitina ieu teh. Pek atuh jelaskeun Ujang. Kieu mak, oge Bapak. Saresna abdi teh bade tumaros we bade nyarios teh heurin ku eta. Teu berat pok nanging beuki dieu kalah ka beuki parna. Sarta abdi beuki bingung yeuh, tah ayeuna nuhun pisan ku emak sareng ku Bapak ditaros. Abdi teh bade wak cabalaka we mah. Mirja atuh heunaker. Nya pek gerawak cabalaka kadinya sabab ayeuna mah Ujang teh anak Bapak. Sagala rupana Bapak ngilu tanggung jawab. Lamun aya naon-naon ulah asa-asa, pok caritakeun ka Bapak. Ngarah bisa dibeberes ku sadarea. Tah ayeuna oge ulah rek ngeukeuk ka susah ku sorangan, pek kedah terangkeun kumaha atuh. Kieu Pak, kitu deui ka emaknya. Sanyana mah abdi teh sedih teh. Hari sedihna teh bat ngalaman pait dina mangsana amis usum amis. Komo menurutkeun babasan urang kota mah ieu teh keur mejeungna bulan madu. Tapi nu kaalaman ku abdi mah bat bulan Batrawali ieu teh aya pait jeung peuheur. Matak molele teu aya ngadahar. Ulah ku siloka atuh mah teu ngarti ieu, ceuk Bisar mah. Nya tegasna mah abdi teh teu acan pisah ngalakonan kabagjaan lah. Salami laki rabi sareng Nyi Sari teh. Boh lahirna boh batina estu matak sedih jeung nalangsa. Janten coagnya mah Nyi Sari teh teu sumujud. Estu ning nukang nongong ka salaki, nanging punten abdi kapaksa ngebrehkeun kalepatan tuang putra. Numutkeun pamadegan abdi pribadi, da memang kitu. Nu karasa ku abdi ge kitu ta, ceuk Mirja. Beuki wani ngebrehkeun eusi hatena. Puguh Mang Ading jeung Bisar mah meni ngarenya greuwas campur jeung palaur. Tah geuning kitu bapana cenah kumaha ieu? Kekelanan. Katerangan ti Jang Mirja can lengkep. Sok tuluikeun atuh syukur teu jadi uneg-uneg kana hate mah bejakeun kabeh. Mang Ading teu kejot borosot mere kasempetan nu laluasa ka Mirja. Salajengna abdi teh ngawani-wani maneh ngobrol sareng Nyi Sari. Hoyong terang alasanana pangna kitu teh. Nanging hasilna tetep matak sedih, malih manamihan keyakinan kan hati abdi yen Sari teh teu sumujud ka salaki. Atuh bieu kanyahoan pisan ku bapa ge dugi ka ngoceak Nyi Sari teh. Nah naon pang ngoceak teh kitu? Abdi teh terang anu jelas mah waktu abdi nyaketan ka lawang kamar. Panto anu muka sarta anu nyarios halimpu naker saurna teh mangga kalebet Kang Parmin. Da kitu nu ka kuping ku abdi teh. Barang lol keluar ningal abdi langsung ngoceak atuh. Atuh abdi teh kaget nebet nyamat-nyamat Karmin. Jeung deuna make ngajerit terus nangis. Mangga emutan sarta mangga we nyangakeun bade kumaha tos kieu yeuh. Aduh mah bingung ieu teh. Cek Karmin para wargi sadaya. Kumaha atuh tumrapna ka Mang Ading jeung Bisar mah. Tungtungna Mang Ading jeung Bisar mah silih pelong. Duanana kaget ngadenge katerangan ti Mirja kitu. Saeutik ge teu disangka bakal aya kajadian kitu sanggeus rada lila pok Bisar mah nyarita. Bereskeun ya bapana, kumaha eta teh mun geus kitu? Puguh we da memang kudu dibereskeun. Tapi kelanan ulah rusuh teuing kieu janginya perkara kajadian ieu. Ku bapa kaharti sarta kasaksi, bapa aya pamenta ka Ujang. Omat, sing kuat, sing sabar sarta sing gede kayakinan. Yen engke di mana hiji waktu bakal robah, hal ieu teh ku bapa moal diantep sabab tadi geus disebutkeun jadi tanggung jawab bapa pikeun mereskeunana tah kitu. Nya nuhun kitu mah nanging kedah kumaha tuh abdi teh. Ujang kudu sabar jeung tawakal. Ari bapa jeung ibuna rek usaha sateka polah pikeun ngarowah sikap si Nyai. Ayeuna masing asa kampura heula sabab ku Ujang ge kanyahoan apaan si Nyai teh umurna can pati nyukupan resep keneh ulin. Jiwana can dewasa sarta can aya pangalaman. Jadi dina ngoning yang hareupanna teh kudu sabar jeung kudu bijaksana, kudu apik dina ngadeuketanana. Bisi tamalinghas muga-muga we moal kitu salilana. Da moal burung bisa diomean sakitu we pamenta bapa mah. Nya nuhun tuh kata pisan ku abdi. Sarta abdi ngarasa regreg kieu mah muga-muga urang hasil. Nanging aya sarupi pamenta abdi teh Pak, ceuk Mirja bangun karago. Urusan naon Ujang? Nu sarupi teh mugi sing tiasa diengakeun we. Oh, hakeun atuh eta bagian emak. Ujang mah ulah salempangkeun ke bakal karasa mangfaatna.
Ngan omat ulah rek maksa nu teu sukanya. Ulah kita sarupateun kudu leuleui ke ngarah karasa manfaatna. Keun ku emak bagianna eta mah urang papagahan, bagian emak eta mah. Keun bagian emak. Plong hate Mirja ngemplong. Meni asa caang narawangan, malah mah nu tadina sumpeg jadi harampang, teu ngarasa bingung. Tah geuning geus aya kasanggupan ti mana? Ku bapa rek dipapatahan tina urusan kasatiaan kasalaki. Sina ngarti kana hak jeung kawajibanana, ku mana sina dipapagahan tina urusan nu sarupa, sabab eta mah lain bagian bapa, ceuk Mang Ading. Rada sura-seuri. Ya nuhun atuh bapa, mak nuhun, abdi nampi mugi-mugi sing enggal hasil lah. Sanggeus rengse badami Bisar mah ngaleos ka dapur, Mang Ading nuluykeun ngobrol jeung Mirja, tapi lila-lila mah Mirja ngoleset dadakuna mareka cai heula cenah. Para mitra kaum dangu. Kocap ke Nyi Sari ti barang ngajeritea, ngahep-hep teu daek bijil ti kamar. Hatena jadi sieun jeung salempang bisi tepung deui jeung Mirja, sabab hate jeung sawanganana geus kapangaruhan ku ciptaan, nu teu waleh ngadatangkeun rupa Karmin dina impianana, dina ingetanana. Barang keur jongjon kitu panto kamar aya nu ngetrokan nyatana Bisar mah nu rek mapagahan anakna teh. Nyai, buka panto. Eueuh jawaban Bisar mah teu bosen-bosen. Terus kaketrok bari ngageroan anakna, lila-lila Nyi Sari teu bosen. Tuluy pantona dibuka lalaunan, bus Bisar mah ka jero kamar, memeh nanya rarat-reret heula nempoan kaayaan di kamar. Breh nempo ranjang anu geus make kulamu, nempo guguling jeung bantal nu laluis bae. Sepre teu aya tapak di sarean luis jeung bersih bae, ari Nyi Sari aniprek di pojok kamar nyarane kana lomari. Nyai keur naon numpi wae di kamar ye? Gek Bisar mah diuk digireun anakna. Teu kunaon mah yang cicing we di kamar. Ulah kitu Nyai, sabab ayeuna mah hidup teh geus boga salaki. Itu uruskeun jang Mirja, bisi hayangeun tuang, bisi rek siram atawa naon we kudu diladenan ku hidup salaku pamajikanana. Mama mani ge bisaeun mak, dahar ge geus apaleun nah mah kudu diladenan. Ulah kitu pipikiran teh anaki, ngaladenan salaki teh kawajiban hiji istri. Mun salaki rek tuang sadiakeun terus barengan ngarasugemangeun. Mun rek siram sadiakeun andukna, sabuna, salina, sendalna, mun perlu barengan. Nyi Sari teu nemalan camerut bari kerung tapi teu pati malir. Nyai, nah sepre bersih wae jeung bantal guguling laluis wae. Natara sare dina kasur, Bisar mah nu nyuka enggon. Beres we da dibeberes emak, luis da diluluis. Ih, lain kitu mama Nyai. Apaan tadi geus disebutkeun hidup teh ayeuna mah henteu sorangan, tapi geus boga salaki. Ari ka salaki kudu satia satuhu, kudu sumujud bari jeung hormat. Kudu ngagugu kana ka sagala parentah nu hade. Cik ari Nyai kumaha geus nyumponan kana eta pasaratan. Teu nembal para mitra. Nyi Sari teh kalah ka ngahulang ditanya kitu kudu jadi inung. Ieu Nyai ulah asa-asa, ulah era-era da ayeuna mah geus resmi, geus wajibna. Prak ladenan salaki hidup teh. Nyi Sari teu nemalan paroman teu robah. Siga eueuh perhatian. Rek diladenan atawa moal Nyai? Hugma jawabna bari camerut. Pangna ngajawab kitu teh hayang buru-buru rengse. Ulah dipapatahan wae ku indung dan Nyi Sari ge lain teu ngarti ngan teu suka ka Mirja. Syukur ari kitu mah Nyai pek sing tawakal kade ulah ngabibiran kolot bising doraka jeung ngarugikeun. Omat ulah henteu sabab jang Mirja geus bebeja ka emak jeung ka bapa yen kitu-kitu cenah. Mun bebeja ka kolot dasar lalaki epes meer. Ih ulah kitu Nyai hade goreng ge salaki pamali. Teu meunang kitu nya geus lama jeung malah geura kaluar. Bisar mah teu baha. Manehna geus boga kayakinan yen anakna bakal nurut kana papatahna. Tuluy bijil ti kamar teu ngareret deui ka Nyi Sari. Di tengah imah jonghok jeung Mirja ku Bisar mah dibere isarah. Yen geus beres ayeuna mah Mirja nyerenge seuri, jajantungna ratug malah rek ka kamar ge jadi rumegag sieun ngagamahan. Nuhun mak, ceuk Mirja ngaharewos. Kade sing sabarnya. Mirja ungeuk tuluy abus ka kamar Nyi Sari bari teu weleh deg-degan. Maksudna rek disalin pedah tasmani, tapi mending ngajenghok sabab panto dihalangan ku Nyi Sari bari nanya. Naon aya kieu los-los ka kamar? Oh, moal naon aya Nyai butuh baju wungkul. Rek disalin, keun dipangyokotkeun ku kuring. Najan bari jeung jengkel Mirja rada atoh.
Sabab Nyisari geus daek ngaladenan daek mang nyokotkeun baju keur salin, atuh kapaksa nurut itung-itung meuli hatena. Alhamdulillah geuning rada lea hatena ieu mah. Sigana papatah mana teh teurak, kari ngajadikeun we ieu mah. Cek hate Mirja bari marah mae manehna nangtung deukeut lawang ngadagoan nu mere baju. Tekung silila lol Nyisari nolol tina panto song mikeun baju ka salakina. Ku Mirja ditampanan bari pokna teh. Nuhun nyai lah ku akang katarima pisan. Nyisari teu nemalan gebrug panto kamar ditutupkeun deui atuh Mirja teh kapaksa disalin di tengah imah. Geus kitu koloyong katepas geek diuk dina kursi sawangan kumalayang kanu anggang ngawawaas peuting engke da ceuk taksiranana bakal hasil. Panon poe geus dengdek mulon hawa robah jadi seger. Ditambah ku recetna sora manuk nu mata kelar mata kuaas. Angin leutik ngahilibir nebak kana daun sampe di buruan bet asa nambahan asri. Akhirna beurang kaganti ku peuting kaayan lembur jadi poe. Kawantu can biji lebulan harita nu kadenge ukur sora jangkrik jeung gaang sakapeung kadengeun sora bueuk sisi lembur. Tapi kawan Ci Isa Mang Ading jeung Bisar mah ngariung di tengah imah. Jeung Mirja katut adi-adi Nyisari malah ma ijem ge milu ngariung. Iwati Sari nu numpi we di kamar teh. Ujang bisi geus tunduh magerak ulam atuh ka ditu, ceuk Bisar mah nganyahoankeun kana panganten anyar. Nganyahokeun atuh beungeut Mirja rada nyiak mun beurang mah bakal sidik semu beureum. Cacan mah da sore keneh mah, keula mah. Kitu tembal Mirja padahal ari hatena mah geus ti magrib keneh hayang geura bus ka kamar. Nya teu da naon ari can tunduh mah ngan bapa mah geus teu kuat ieu teh hayang ngalempengkeun canggeng ongko. Ceuk Mang Ading sarua surti kanu keur bulan madu. Masih keneh nuju ngabandungan acara hiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda di channel ieu, channel Sunda Pituin anu ku Mang didamel khusus kanggo pamirsa sadana sareng alo-alo sadana anu mika cinta mika resep kana hiburan Kasundaannya mangrupakeun dongeng Sunda. Hatur nuhun kanggo perhatosanana, hatur nuhun. Bewara oge kanggo pamirsa sadana boh bilih anu hoyong silaturahmi ka channelna Mang Jaya mangga parantos disayogikeun ku Mang di link deskripsi kantun diklik wae engke bakal dicandak ka channel YouTube-na Mang Jaya official. Engke di ditu tiasa silaturahmi sareng Mang Jaya sareng dongeng-dongeng anu sanesna deui anu seueur jenisna. Sakitu penginten pamirsa mangga ulang lajengkeun dongeng anu digarap ku Mang di channel ieu. Dina judul Randa Bengsrat di juru dongengan ku Mang Jaya ieu dongeng karanganana Ki Leuksa. Sok kagerah parayun geura maranco deui dina HP-na sewang-sewangan. Prung Terus cengkat bus ka kamar lila-lila Bisar mah ge nuturkeun. Basana sarua capek keneh cenah. Ari mah ijem memeh ka enggon teh ngaroris di jandela jeung panto bisi can ditulakan. Geus kitu mah ijem ge ngoloyoh ka enggon dituturkeun ku incuna nu laleutik keneh. Tinggal Mirja sorangan ngajentul bari ngusapan gado. Padahal mah eueuh janggotan. Pikiran kumalayang kanu anggang sawangan geus miheulaan ka jero kamar. Breh kacipta Nyisari harita teh keur ngarengko sorangan ngadagoan umaturan. Siak bulu punuk asa kukurayeun. Sakujur badan jadi surser jiga kasetrum. Mirja narik napas jero siga nu capek ngarahuh bangun anu seunggah. Kumaha ieu mun peuting ieu bakal hasil perjuangan teh comoal. Ya, aing percaya kana omongan mana. Jangtu Sari teh eleh ayeuna mah piraku rek kitu we jeung salilana. Jung Mirja nangtung tuur bet ngaroroncot jiga nu sieun ku maung kesang tiis nyorolok dina tonggong. Harita lengkah reket sora paluput katincak. Meni asa gandeng pisan kadengena Mirja jadi asa-asa. Atuh ketayap lempang lalaunan kawas ucing ngintip beurit lantaran ngarasa era ku kolotna bisi kadengeun reketna palupuh nu katincak. Nu jempling kieu nya ceuk pikir Mirja bari tuluy ngatayep ngadeuketan panto kamar. Barang geus tepi jeung ngajanteng jajantung ratug pipikiran pating sareblak siga rek manggih kareuwas.
Kaayaan Mirja kawas prajurit trek maju perang, jajantungna dagdigdug meninga guruh awor jeung getih anu ngagolak. Trok panto kamar diketrok lalaunan, tapi kadengena meuni tarik da puguh dina kaayaan peuting anu jempling. Reket sadaranjang anu ngareket taksira Nyisari ngalilir atawa usik, puguh hate Mirja beuki motah para mitra harita teh. Luar biasa motahna. Hate Mirja teh jajantungna ratung tutunggulan. Para mitra kaum dangu, tapi panto can muka keneh kalah kajempling deui. Tina wahing ku teh sabar akhirna Mirja ngawani-wani maneh nyarita lalaunan. Cari buka panto, ser getihna ngagola. Daun ceuli asaparana sukuna ngageter siga nu kasima. Lila-lila brai panto muka lalaunan tapi aneh. Mirja teu buru-buru abus harita teh para mitra kalah ka ngahuleng siga keuna ku tenung. Rek asup teh jadi bingung mandeg wayong teu wani ngamimitian ngalengka. Tapi akhirna mah Mirja teh lahaola tuluy abus ka kamar barang breh sidik pisan. Nyisari geus ngarengko di enggon, disimut meuni buni sirah ditumpangan ku angel. Kulamu geus nutup lawang meuni rapet, malah mah ditalian ti jero. Hae, kunaon ieu meuni parago? Rianu Nyisari kasalaki bet ngadoja pisan tapi muji meureun tahan harga keun ahli coba ku aing. Cek hate Mirja tuluy ngadeuketan harita teh kana sisi ranjang. Bari teu elah jantung mah ratung tutunggulan. Eta sora palupuh kadenge ku Mirja meuni tarik pating raraket diapik-apike keukeuh gandeng kadengena. Sanggeus aya di sisi ranjang ngaharewos ka Sari tapi Sari teu usik-usik. Sigana ngahajamun tel maneh ku simut mung nempo beungeut Mirja. Sari, ya akang, buka kulamu ulah ditalian kitu. Nyisari keukeuh teu usik teu malik teu daek malirek ka Mirja tapi can sare. Da tita tadi ngadedengekeun kanu ngaromong. Sari, ulah kitu geulis ya akang teh. Mirja leuleuy nyaritana. Tapi hate mah jengkel, nafsu amarah jeung nafsu anu ngagugudugna jadi hiji. Nimulkeun hiji rasa nu hese disebutna akibatna awak ngadeg-deg barijilan ke sang lembut. Mirja sababaraha kali ngaharewos bojong. Sari tetep teu usik-usik tungtungna Mirja beak kamar amarahna. Beak kasabaranana timbul amarah, tapi teu wani ari rek asup mah bisi Sari ngajerit treuwaseun. Gek diuk dina korsi sisi lomari ngahulang mikiran nasib. Dirasa beuki karasa. Harita teh bet nalangsa hirup teh taya hargana. Tapi ras inget deui yen manehna teh geus resmi jadi salaki Nyisari. Moal aya nu wani ngisi kudi, moal aya nu ngaharu biru. Barang inget kadinya sumangetna ngagedur deui. Beuh, srek tepi ka iraha si Sari teh kituanana. Nanyan ngadoja ka aing atau memang ngewaeun ka aing? Bingung ieu mah ye. Mirja ngusapan tarang bari kerung dina batin perang sabil antara sabar jeung maksa. Lila-lila kasabaran eleh timbul hiji niat rek maksa. Ungah kana ranjang jung nangtung tuluy mukakeun kolamu, tapi tetela pageuh di kitu kieu ge teu aya nu teu aya lawang. Ari rek didudut bisi soeh mangkaning kulamu weuteuh sarta meunang meuli manehna model anu panganyarna. Tungtungna pikiran Mirja baluweng teu bisa mikir kalayan apik, kalah kasamar polah jeung samarampa. Pipikiran teu panceg kalah karet kaluhur. Timbul akal saliwat ceuk pikir namun ti hanap hese leuwih haderek make jalan luhur. Datang tu engkena bakal murag ka handap kana kasun. Teu mikirkeun untung rugina da keur kaweur nyeh Mirja seuri bari gagarentes jeroning ati. Mending naik pasti hasil heug sia lah. Moal eleh akal aing mah lain ge si Mirja ari kudu eleh ku awewe hiji mah. Kituna teh bari singkil. Kameja dilaan tinggal kaos singlet calana panjang dibuka tinggal kolor. Kalacat naik kana palang dada muntang kana sisiku. Teu anta parade brus kana kolamu luhur mangkaning ranjang kero. Anu raragana kulamu nawaweg para mitra. Atuh ngagurayot Mirja teu nepi kana kasur. Rieg-rieg ranjang ririyegan palupuh pating reket malah mah ranjang ge kawas dienagkeun kulini. Ari Mirja ngagurayot ayun-ayunan luhur Nyisari. Kira-kira 2 siku anggangna ari kulamu diparengkeun kuat eueuh nu soeh. Beuh. Silaga gede ye. Nah, kulamu page-page teuing kitu nya kana naon alikeunana nya. Aya we pikiraneun teh. Mirja kukulutus dina hatena, bingung ngalaman kitu sok sieun matak cilaka. Kacaturkeun Nyisari manehna reuwas ngarasa aya nu ngariyeg teh. Ari sabab kawas dienagkeun kulini, kulisik usik tuluy mukakeun simut. Barang ret kaluhur kebag Nyisari ngarenyag dempo anu ngagurayot dina kulamu, cerit ngoceak tengah teu sadar. "Ma, tulung!
Pokna bari tuluy cengkat ngised ka pojok ranjang, bari nangkep guguling puguh ranjang teh beuki ririagan. Kumang ading ku bisar mah teu kageu kadengeun, tapi taya anu ngawaro. Dan nyangkana mah lain kitu, malah manu ngadenge ruyag-riyege atoh hiji cirian anakna geus hade. Tapi gero Nyi Sari menta tulung. "Ma, tulungan!" Kapaksa indungna nemalan. "Aya naon Nyai?" Bari tetep ngarengko di ngona. "Mah tulung ya anu ngagurayot. Ulah kaget geulis biasa eta mah. Duh, si mah sieun kuring mah. Wah, moal naon, moal teu kudu sieun." Bisar mah nemalan bari teu hade, teu kuat nahan piseureun. Hatena bunga dan nyanang kamah anakna teh geus hade jeung salakina, tapi gero Nyi Sari nyarita. "Ma, sieun katinggang anu ngagurayot di luhur. Cek mah ge moal naon-naon ieu Nyai biasana sok kitu." Cek mana para wargi sadaya. "Aduh, mah sieun ninggang. Ninggang moal matak nyeri nu kitu mah." Nyi Sari jengkel hatena gregeteun ka indungna. Nu katarima ku Nyi Sari mah asa diheureuykeun, hing ceurik meuning ngading diut. Harita teh nutupan beungeut, para mitra teu daek nempo ka Mirja nu ngagurayot keneh. Para mitra kaum dangu, ari kaayaan Mirja ngadenge nu silih tempas ti kajauhan teh meuni teu geunah cicing. Rek turun sieun kumaha onam ari cicing bae kesel. Jabaha teh teu puguh rasa tungtungna ngahenen bari ngabandungan kekecapan bisar mah nu papalimpang jeung maksud nu diucapkeun ku Nyi Sari. Sedengkeun Mang Ading teu kuat nahan piseureun ngagik-gik bari ditahan, seuri bari mubus kana angel atuh teu kadenge ku nu jauh mah. "Manggeus mana lah montong ditemalankeun bae," ceuk Mang Ading bari noel ka pamajikanana. "Heuh poho kuring teh keun bae ah." Bisar mah metot simut dibebener dipake nyimutan sukuna. Jep di kamar Mang Ading harita jempe duana ngahenen bari ngadedengekeun sora ti kamar anakna. Peuting karasa beuki jempling nu kadenge ukur sora jangkrik di pipir imah. Kacaturkeun di kamar Sari harita teh Mirja can usik-usik. Kala ngahenen bari mikir, tapi kakuatan kulambu beuki lila beuki ngurangan lantaran awak Mirja jadi berat. Atuh perpet mimiti paregat benang-benangna. Puguh Mirja meni ngajenghok sabab sidik pisan kulambu teh bakal soeh ngabarawak. "Cilaka katohyan ku kolot kaya kieu lah. Kumaha geus kieu yeuh?" ceuk hate Mirja bari malik lalaunan. Sial barang usik kulambu soeh sakaligus perewek beret kadebut Mirja kana ranjang. Meni ngariyeg leuwih tibatan tadi nu akhirna Mang Ading jeung bisar mah pating korejat hudang. Curing hak bakat kureuwas tapi taya nu nyarita. Nyi Sari ngajenghok nempo nu ragrag teu sadar manehna ngoceak menta tulung. Bari bijil ti jero kulambu emak-emaan bari muru panto, berai panto kamar muka Sari lumpat kana kursi. "Sari, aya naon Sari?" Mang Ading teu sabar manehna norojol bijil muru ka anakna nu keur ngadeg-deg bari melong ka lawang kamarna. Itu bapak." Sari nunjuk ka kamar atuh gentak Mang Ading nempo ka kamar Sari. Malah bisar mah nuturkeun barang bereh mata kaget ka bina-bina. Lantaran nempo Mirja keur nangkep tuur bari camerut dina kasur. Kulambu gudawang soeh kasur kusut sepre acak-acakan. Masya Allah. "Ieu teh kumaha ujang pangna jadi kieu?" ceuk Mang Ading. "Cilaka Pak, ragrag Pak." "Ragrag teh ragrag tina naon?" Tina Mirja teu werat rek nyaritakeun lalampahanana. Ari bisar mah beuki panasaran pok manehna nanya. "Ujang ieu teh tas naon atuh sanyana meuni? Nah cumagug bari nangkep tuur siga nu bingung. Jeung nana kulambu make ruksak ieu teh kumaha ieu teh kieu?" "Be, cilaka mak," ceuk Mirja tetep nyebut cilaka. "Geus teu kudu diteruskeun, sok kaluar heula ti kamar urang badami di tengah imah bari ngariung," ceuk Mang Ading. Bari harita terus manehna diuk dina kursi. Teu jauh jeung Nyi Sari malah bisar mah ge nuturkeun. Kitu deui Mirja limaan ngariung. "Bapa teh kaget sanyana mana atuh peuting-peuting bet keributan kieu, cing terangkeun ku hideep Sari, naon ieu teh aya kajadian naon?" "Kieu Bapak," darak-dak Nyi Sari nyaritakeun kajadian bieu. Ditetek teh anu kaliwat teh anu disumput salindungkeun. Puguh Mang Ading gogodeg hate teu kuat ku piseureun. Masya Allah, kutan teh tepi ka kitu. "Nah atuh hidup teh bet kabina-bina teuing hayang di kumaha ari hidup Sari?"
Mang Ading timbul keheul asa dibibirang ku anak. Abdi mah yang dipaksa pada tiba itu teu suka ka Mirja teh jeung tibatan masrahkeun ka diri Mirja mah. Mending keneh pegat nyawa. Kajen ting pahe jadi siit. Astagfirullahaladzim. Nah, bet ngomong gitu maneh teh Sari. Mang Ading kekerot nahan amarah panon beureum cirining ambek. Malah bisar mah ge kekerot tapi teu milu ngomong sedengkeun Mirja ngeluk tungkul jajantung ratung hate deg-degan pacampur jeung keheul ka Sari mung hanyakal waktosna ka Bujang Sep. Dicekapkeun heula dugi ka dieu pamirsa sadayana alo-alo Mang sadayana dongeng Sunda nu judulna Randa Bengsrat. Insyaallah urang pajeng di enjing manawi urang sadayana masih keneh kumelendang di alam dunia, masih keneh di pasian kapercantenan amanah yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Timbang selaku admin nyisa jadi hapunten segala kakirangan dina ngupload dongeng-dongeng anu ditayangkeun di ieu channel Sunda Pituin. Mudah-mudahan harapan Mang ieu tiasa nya dongeng tiasa jantan panghibur kalbu, pangubah kana manah pamirsa sadana, tiasa tujuan utamina ngalestarikeun kebudayaan Sunda mangrupakeun dongeng Sunda. Sakitulan kapiatur ti Mang undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadah.